saparantos Sinta Kapita pasti ngurihit ka salakina. Nitah niwa kidang emas. Ari Rama apan sekitu didihna ka pamajikan. Naon bae kahayang Dewi Sinta sateka polah tangtu ditudunan. Mangsa eta pisan salira Prabu ulah elek kalinceun Dewi Sinta buru-buru kiwat candak kabur ka alem. Dasar kasebeuleun drama mah gagaban ka pamajikanana pasti dititipkeun heula ka Laksamana. Sakedap Gusti sabot diudag-udag abdi dalem bakal gogorowokan niro-niron sora Sri Rahma. Ngadenge lanceukna menta tulung pamohalan Laksamana cicingeun. Hebat maneh. Wah. Gelis tuh tingali. Geura tuh tinggal siga nu lindeuh. Gelis tuh tingali. Nya aya satu alus-alus deui pangalaman ngasak alas moro di sababaraha leuweung kakara ayeuna manggihan kidang bulu emas. Hanjakal ayeuna mah asrak-asrakan di leuweung teh lain sejak sukakaan. Rai Laksamana titip lanceukna omat salila akang eueuh ulah wani-wani ninggalkeun. Pangersa, bade ka mana? Kapan bade newak kidang? Sok atuh enggal, namun omat. Sabenerna mah kacida abot nohonan kapalai Dewi Sinta teh tapi dina soret socana gampil ka judi. Dewi Sinta kacida mika palaina. Kadang raka sangan mungkin Nun Raka Putri Mantili ulah gampil pangdangu lahir. Emot urang teh nuju aya di alas soban sing percanten nu kadangu ku salira sanes soanten Kang Rama Sri Rama. sidik suara junjungan Sri Rama. Sanes. Anak, sakit pamajikanna teu apal ka salaki, lamun nyanyi aku ka jadi lanceuk. Gancong tulungan. Hampunten Rai sanes niat bahas sakumaha pidau Sri Rama. Rai moal wonten ngantunkeun salira. Tapi piraku teu kadangu tuang raka mundur tulung. Nah salila bangun teu pecanten karena kali hulungan wis. Di satu kebing langit satengkarangking buana teu aya deui nu pikasieun. Kutua Rai iwal ngarempak asupan Sri Rama. Pidauna Rai ulang ngampunkeun salira. Salami anjeunna teu aya. Duh Laksamana sakali mah citurutan ka yang ancek gancong tulungan Sri Rama bilih kumaha onang. Teu tiasa. Dina mah lain batur-batur teuing nu nandeun cicep ka Sri Rama teh. Palingan memaksa hayang milu da teu aya nu ditungguan. Kugelisaan nu teu hayang mihukum Sinta. Moal jadi rebutan paparaja. Ngan ieu masih inget Laksamana kula lain awewe gampang katipu akal laki. Pati hirup junjungan kula ngan hiji Sri Rama. Saya tuang Rai ayeuna kene sejam mios nyusulan Sri Rama ngangging naon bae akibatna. Mangga tanggel ku salira. Pami salila leres sejam manutan Sri Rama pepeja ulah kaluar tina wetes buludan ieu. Bujung-bujung awas kujur dalah sabuku curug di pahing pisan. Upami aya nu wani ngalewetan gurat moal saha anu nanggung akibatna.